tarik tunai 10 juta. Oh, siapa? Boga ieu nanti aing dia boga pengiriman salingkuhan anjing karo Saudi. Ya, pina. Nan, ya saldo tidak mencukupi lah. Anu bener maneh, ting petakan sejuta. Pina. Sami, Anu bener jak ade anjing nipu ka aing duit dikirim. kan aya eta buktina pina Anjing petakan anjing teu percaya petakan cek saldo ah. Kade siapa sih nipu goblok udah dikirim. Oh, ada mau nipu orang oge da ieu mah sesuai ieu we. Sing bare Pina. Langsungnya pencet na. Tuh, tah eta ngan aya 30.000 geuningan. anjing aing teu percaya 30.000 anjing nangge dikirim ngomong lagi di Arab Saudi aing teh. Udah, Cok petakan cek saldo sabaraha enak urang bisa itarik mah sabaraha. 30 mah paling 5.000 ah. Oh, itu kan kemarin lah, anjing lah, berbeli rokok lah. Resep pisan, maknya tadi kirim. Oh, ya pina. Dia teh mana nu nipu teh gitu nu Udah dah, tuh hari ini mas tuh bisa langsung 5.000 mah. Oh, sok ada teh mah anjing ah, berbeli udut lumayan goblok ah. Aing maknya tadi kirim. Heula hari adminna mana? Adminna sabaraha? 5.000 narik mah. Anjing ngeri aing kabagian. Nah, geus anjing bagi dua lah, bagi dua anjing ah. Mana aing teu kabagian hari mana yang kebagian bagi dua ah. Mau bisa tuh. Anjing bagi dua sok anjing bagi dua. Sok bisa ku aing gulinget ieu warung. Sok siapa apa aing goblok. Anjing nih 2.500 dia menit petit goblok. Tah ibu anjing aturan awas salah menipu sia. Kembali teh aneh aing mah.